Wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 20. Di dieu urang ngalanjutkeun. Anu bagian B nyaeta fungsi basa. Anu kahiji nyaeta kecap di rarangkean ku tukangna ing jeung ning. Contohna kieu. Mungguh tambah ing jadi munggihing. Nah, itu contohna. Terus anu kadua kalimat aktif jeung kalimat pasif. Baca heula contoh kalimat di handap ieu. Contohna anu kahiji mamah nuju ngupahan Helmi. Anu kadua Helmi nuju diupahan ku mamah. Kalimat kahiji disebutkeun kalimat aktif lantaran jejerna mamah ngalakukeun pagawean. Ari kalimat dua disebut kalimat pasif lantaran jejerna Helmi kakeuheunan pagawean. Sok buka di buku paketna halaman 22. Anu bagian tiluna nyaeta ngarobah wangun kalimat. Pek robah kalimat aktif di handap ieu jadi kalimat pasif. Contohna kieu. Dudi meuli buku di toko. Buku dibeli ku Dudi di toko. Tah. Di dinya teh 10 contoh. Sok mangga ayeuna ku barudak. Eusian contoh-contoh eta amun tos beres kirim ka WA Bapaknya lewat Japri. Oke, hatur nuhun.